Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Mang Yanyan. Dina waktos ayeuna aya acara nuar kai di tengah sawahnya. Salaresna mah rada paurnya sok sieun ningang. Tos seueur jalmi-jalmi anu ngarantosan bade nyuhunkeun daunna sareng dahana cenahnya, tapi si tangkal kayuna teh kedah ditutuhan heula supados henteu abot teuing nalika engke dibedolna nya. Kanggo kawargi-wargi anu bade nyuhunkeun jukut daunna sareng dahana salalabar wae nya. Kumargi nuar kai teh kedah taliti kedah ati-atinya supados lancar, supados henteu terjadi sesuatu anu henteu dipikaharep ku urang sadayananya. Salalabar wae nya ibu-ibu bapak-bapak. Itu ngalah naon ibu? Ngalah daun naon? Daun genyer. Masuk ke YouTube buat teh. Daun jeng-jeng. Daun genyer. Buat diwawancarai. Ini orang-orang lagi ngalah daun neneknya. Mah mung ka dieu. Naon cek biam kira di mana? Daun genyer. Mantep. Ngalah tali. Ngalah tali. Ayo kita sibuk guys, bawa kayu bakar buat kakek-kakek gue yang suka hangatin badan. Aduh. Kurang arek kada ningang. Aneh guys, Awas awas. aneh guys, nancep guys. Tika ingeug.
Ayo nu ngabedolnya. Alhamdulillahirabbil alamin, warkaina parantos beres sareng alhamdulillah lancarnya sareng sadayana oge kabagian jukut suluhna sareng dahana. Hatur nuhun kanggo kasadayananya. Mung saukur sakitu anu tiasa kapintonkeun ku sim kuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.